darah ramang sadayana dulur-dulur aya pangesto ulah aya salira damang mujo euy anu aya sami-sami damang ulah kade dihareup aya Pak Alit aya Pak Alit di Polda ulah bebeja uing dek ngebegal wah arek bebeja mah nyumbang masjid teh oh alah tiba heula ayaku genah ayaku genah Berlin aya jeung patokan mah kitu dah ari jadi sorenan genah we awas jadi oh kantenan hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar diwajibkeun ikhtiar mutung tutunya sia kantenan lu awan mah perlu disinglah tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu kudu disinglar nu awon mah iya dengekeun aya tak kitu ayah dengekeun singga beleg dedeleuan aya aya sugema alah tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song naon hartosna teh jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina kalakuan nu nyanyina da loba ayeuna mah seueur kumaha kulan artis ongkoh nyanyina alus aktingna hade tapi dibui karena narkoba lebar pan lebar ku ngaran naudzubillah summa naudzubillah hah laras is not the gun but the man behind the gun apa artinya jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna kadang-kadang diberi bedil dipakai ngagarong ayeuna mah lebar pan benar tuh da geunah atuh kata-kata sinan sorana ngeuna tuh dilenyepan makna kuring geura sok sakali deui sakali deui kana gumelar di pawangan tak gini heeh ulah rikman aing-aingan heeh gadah nyieun kasayan di dunia orang barang
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ularek aing-aingan. Benar. Terus Tungtungna dikarakan keduluran supaya urang minang kewajiban. ulah nyieun kawonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Asinggung mereka. Tersinggung gua Oh, kan bae. mempenghirup sia teh. Kan bae atuh dah dengen deui soran di sini. Kumpul euy. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Mawa sorelan. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Aja kalagi susu tilu. Nah atuh meunang Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah Ada aya kemajuan teh. ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi Ada aya kemajuan teh kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. wah ngagugu wae tetekon naon Ayo aku gua tetekon nanti baheula. Itu payung. Gamelan teh beusi urang teh kudu kolaborasi kolaborasi. Kan teh. peningkatan Bikin nu jaga maju. ayeuna mah zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon na baheula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman Disebut lagi gelan zaman. hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi Gelan zaman. ulah ngiglan calung wae atuh heug ngiglan zaman sakali-kali Lagi gelan singa tempo. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? hayang jadi dalang Gede cita-cita remaja jadi dalang anu. hayang beunghar tina ngadalang ini
hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mun ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bareto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sing sok maneh out hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin ampun Dedeh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon
naon teh sada nu gering Gatot kaca anjing nengke konola tuh. oh sok tong amak goblok atuh sia teh aya dalang gede amak Atuh gede-gede amak diburu hantu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kali. banyak goblok dina zaman Arimi aya teater Sia teh dah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon teater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum ni ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek kitu Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Mangga aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Dageus tengah peuting ieu teh. tobat duh Aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisi rek nyobek. eta Bima mawa belut Kumaha aing we anjing atuh saja. tobat Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara. ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur. Ih, goblok tobat deui Aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sak gageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. saha teh Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. saha teh Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ha? nah saha teh Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? saha Si gareng. coba Aduh, coba teh gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. tobat Nya rame. henteu goblok teh rame teh Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. ya Mana minangkan hajatnya?
Hapunten dah nembe dipanyer 2 juta abi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tak urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah, ya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu, sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh, teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu ini mah. Ting bener ting henteu. Ai maneh saha ngaran jatuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kode nawe kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Banyak yang ngaran lemur Cici Cangkurileung. Sok atuh minta kode deui we ti mana lemur teh.
Halo, halo Pak. Oh, Bandung. Orang Bandung saya tadi. Kan Bandung telega di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, sakit Bapak Haji Sidik. Ini tak lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Bener. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon da loba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut munuk naon teh? Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing kalian manuk gajah apa pengen hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jempling. Sakit cara Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. lain naon maksudna. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kena beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh.
Alah tos capek mah. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah Aisyah hei Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba da teu disada Nah saya teh sorat teh gede-gede teuing. pajar gede-gede jadi si budeg Rombongan ti mana teh kenangna nepi ka rame kieu? Berlin Group Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. geus ka sohor coba di Bandung mah. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Ih, aya budegna naker si eta hah geus diuk-diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. ya da teu nyambung si eta mah kumaha kadengena Hah? sia budeg naker Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing. naon si teh Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Ceuh si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? parah pisan euy Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. ya kemana karep Cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Oh nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Aisyah ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sate. Kadeka jong-jongan teh. Aduh kok halus euy. Salirak dadi jari. Lain gong teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sing kadang ngaji baraga. Aduh. Leur teu beunang euy.
disangka bene aing aduh ampun Bisa gak ngomong dibikin ke balik. kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi Oh, udah kesepeak gitu. wah ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP Sugani nu ngaribat mau HP ah. HP wae sia susah tuh nyieun we sia teh Sakil. geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah Sampai ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek capek aku beda deui capek jeung capek. ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sia teh Capek karena beca. ai beca mah anak buah urang ish Caca. tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako Sembako burukan nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana heeh nu kena ku musibah teh. tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak Jalan rusak. heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu meureun wayahna da urang mah usahana tinu kieu oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek heeh Naon dipake sabar. tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram Kadang-kadang di masjid bisa. munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan ari lapar Juh, meni geuleuh ka sia aing Kokor alam buat bercabang. ngebon teu nyawa teu aya nu mere nya dihakan atuh Dah lapar. heuh apaan eta teh ladang ngabega ah teu nya da aing mah pamere Pamere mah cokot we. da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot hartana apaan eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah Eta mah cokot penting mah. Cokot ke HS. eta mah nyokot tina bongo Doraka. sok da doraka urang ngabegal mah ke doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh sia tina kabinda-binda teuing ngomong ke mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana doraka teh dulu Doraka. sarua jeung maneh ngabega ulah teh Ada haram kita mah. kumaha tuh sangkan eta kieu ye carana pan loba warung heeh tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon Lain mau. lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo sariwana goblok iya alah
salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek nangapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk luka deui asukan aing mangisuung nuhun agan naon ke seri segala nanaonan agan teh antu kikiran dewa kieu jempe sia jempe aya mandi mabuk sih aya kejadian naon bener nangka badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa dapat panyeran jempe sia jempe dapat desa dapat panyeran aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are ulung aduh edan sia siksa nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebetulan agar waras siksa paham burah ngalunyak dihantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah eh sia teh naon nyebut jelema sia da cacing sana tim sonali ya lemah sana mentega ke naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket bawa-bawa dulu euy moal kitu timba ka dia datang timbal di mana kayak berada naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain kurang gigi kurang ajar lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun
lain bangsa atau tema urang meureun Ada balemur. lain ya teh makhluk naon karena dia nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah Makhluk aneh. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting ke naon rasana teh jabrig meureun teh kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk Ayam mode ABG. alah karunya dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah atuh penak sareng saagami Ya bisa iman. leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis nya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tatangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegog nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunnan katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh sia ditanya ge
rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat tilu zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh nah iya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe paketo aing mah lain geus pake paketo deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi dileuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi nya ai ka 8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban jaku kitu nama ku balalan tapi salah itu ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan
aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeus goblok ya aduh ampun naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayana silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah ya anjir gerakan naon eta geus kitu urang ditu elmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang tuh eta mah kena sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atau gerakan tumpur udas geus gogoleran teh paehan kamana we karat siang buat hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya aloh tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung boti kotok dia jeung alah what up you put go wait to wait with you up anjir what ya aduh
Nya sia teh jangan duit aing we, atuh lain ditaki sia teh. Buat ya anjing. Kos karakat sapi lain kos karet. Ya Di dobal Kang nya. tak ya Buat ya sak ya Kos karakat sapi. Iya. Aduh. Alah. Aya ku beres. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok kitu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh itu satria? Ai Gatot Kaca Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh borbot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Babung gerak aja begitu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu itu satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge teu ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dah curalit silaing teh kerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek
geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana mun ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek dek nyebut nyawa ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain wara deui teh nyaan euy ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pada sakitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-bina nya euy hese dipake ngala duit ampun Ese di bawah jam 500 tong hampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sa bapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sa bapa nama ada mongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca beraja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca beraja nya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler ayeuna kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan wala sing tiga dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja woi panca beraja walah panca beraja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing